Tak nyero teu beurang teu peuting karena nyero mah tuh tingalikeun ikan betutu ya teh ngaranna teh. Tingalikeun nya pendapatanna ya sakali nyolodok teh jigana meunang setengah liter mas. Terus anjir. Alah deh puih kan puih. Coba baraya ari kieu rek kumaha. Keur meresep kana lauk atuh. Sok. Hasil akhir. Bisa, coba kalur angkat. Wah. Anjir saleter sekali teh ya mah. Anjir. Bener yang ikan betutu teh ya mah dak. Tingalikeun kira. Tuh geus menang saemer ya teh ya. Saemer palkon rek dikumahari geus kieu guys.